Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi rumihi wa nawara qurbana bi rumihi amin ya rabbal alamin. Asalisu ari nomor katiluna eta iltiqa'u basaratai rajulin paantelna kulit dua lalaki wa mroatin jeung awewe kabiroeni anu pada gede duanana ajnabiyaini anu deungeun-deungeun duanana min goiri hailin kalawan teu aya hahalang. Nomor katilu pembatal wudu teh paantelna kulit lalaki jeung awewe anu syarat lalaki awena kahiji geus pada gede, kadua lain marang deungeun-deungeun, nomor katilu teu make halang. Atuh batal wuduna saban-saban sahiji lalaki jeung awewe anu patal teh rek min ladatin dibarengan ku wadina aula atawa hanteu. Amdan ngahaja aw sawan atawa poho, aw karhan atawa dipaksa. Dipaksa joklokeun misalkan kata antal kulitna batal. Tapi mau tengah aja joklokeun tetep batal. Biudwin salimin anggota badana sampurna, awasalnya tawa kempreng sarua wae. Dasana walau kana rajulu hiraman, dasana lalakina geus pikun saki-aki sarua wae. Walau kana adu mayitan sanajan salah sajina mayit pantel kulit jeung mayit urang boga wudu batal lakin layan takidu wudul mayit tatapi teu batal usna mayit mah tah ieu dia ya urang aya mayit tas di mandian aja asupan ka imah dibungkus berat ti awewe mayitna gol ka laki pangmangkukeun bisi batal geus buruan mayitna mayit mal batal urang anu hirup nu bakal batal mah itu ya. Aukana atawa aya sanajan aya naon salah sahijina teh minal jini di golongan jin urang nih papagi jeung jin sarua geus gede sabalik urang pantal kulit jeung jin batal sabab ya. Sanes jin teh dalam bentuk lain bentuk jelema misalkan jin dalam bentuk kalajengking atau bentuk orai tapi yakin eta jin yakin lawan jenis jeung urang batal katanya. Beda deui lamun ayeuna urang pantel kulit jeung makhluk anu antara jelema jeung hewan sampai salin jin maka teu batal sajan bentukna bentuk jalma katanya. Nah, janten walhasil ngarang pak antel anu matak batal teh 5 syaratna. Kahiji jenisna berlainan kudu lalaki jeung awewe. Mun lalaki jeung laki mah teu batal. Awewe jeung awewe sami wawon teu batalnya. Nomor kedua ayakuna bil basarot. Antel teh ku kulit. Atuh lamun rambutna mah dunasari teu matak batal. Lamun teh mah aya awewe pak kampak rambutna teh. Urang boga wudu teu boga wudu teu batal da lain kulit rambutnya. Wasini sareng huntu. Sareng awewe tawar panjang huntuna teh bisa ketemunya. Badug kana urang kana leungeun urang. Badug teu batal. Eta mah sanes kulit. Nah ini nya kudu penting panjang nah mungkin normal kieu mah antel aja naon. Wadupri sareng kuku. Lamun ayeuna urang kuku panjang paling ngoek teh saboga wudu teu batal eta mah nya. Sabab naon? Sabab sanes kulit. Bila bil udmi perbeda tulang. Tulang mah tetep ngabatal kana wudu. Sabab hitunganna jero. Contoh idah kusito pain awian kudu saperti ajeuna disisit. Kulitna dagingna we tulang bijil tah. Dilapat tulang teh urang. Kalau boga wudu tetep batal gitu ya.
Lamun ayeuna awewe misalkan make curug teh tungtung curug teh make sambungan ku emas, ku kulit emas, teu batal gitu seperti itu. Nomor katiluna mah tak batal teh ayakuna biduni hailin, teu make halang. Atuh aya make halang mah sajan ipis oge da teu ada kulit kana kulit teu tak batal. Seperti ayeuna budak laki budak awewe pada gede antar tapi pakai sarung pakai baju tuh batak batal gitu bener ayah halang. Palanakdong wamina haili sana eta tetap tina sapali halang malau kasuru alwasu almutajamid albasaroh minggu barin daki anu kanol daki nu kanol dia bitis na leuweut kanol daki nu teh geus tuas termasuk halang keneh. Lamun aya jelema ayeuna urang boga wudu ngarapan jelema dakina kanol. Kenapa dakina termasuk halang keneh, bablain kulit tuh dakinya. Berbeda deui sareng lamun kesang. Kesang mah tetep batal kesang mah. Aya daki mah di luar nempel kana kulit. Teu dibersihan teu dulu awal kanal dirampak teu batal halangan. Tapi kesang mah asal di jero badan. Nya jeung mulai kesang kanal lah jadi kesang mah tapi kengesang dirampak nyaledak dirampak bakat kulit kesangna tetep batal. Nomor kaopatna anu berlawanan jenis eta teh aya blugo kulun minhuma hadal kibali dualna geus nepi kana batas gede, batas ideng, batas baleg lah. Nya geus masing-masing geus boga syahwat, tah eta nu matak batal mah. Sehingga lamun ayeuna budak parawan, arampa budak leutik lalaki, yang teu batal da budak leutik kan can nepi kana batas syahwat. Sebalikna budak lalaki ngarampa budak awewe, budak leutik kana awena sarua teu matak batal sabab can nepi kana had syahwat. Had syahwat teh geus mika hayang kalawan jenis syahwat. Wah nomor kalimana syarat batal lalaki jeung awewe pacar kulit teh adamul mahromiyatan. Hubungan mahram. Hubungan dulur mahram. Naon mahram teh? Wal mahramu man haruma nikahuha. Ai mahram teh jalma diharam dikawin. Mahram manana? Wa yakuna sareng kudu aya naon tahrimuha kau haramna kawin eta ala takbidi netepan salawasna. Haram dikawin teh salilana eta mahram manana? Aya kitu haram teu salilana aya. Jalma haram dikawin nanti sailana sawaktu bisa jadi halal. Kawas kumaha? Kawas ayeuna dulur salaki atawa dulur pamajikan. Supaya sanguping turun keranjang sangupingnya. Tah, lamun keur kawin kana mah kalanceukna eta adi teh haram. Nya, haram adi teh. Tapi lamun maot lanceukna dari dah kawin ka adina jadi meunang turun ka ranjang tah mahram teh eta mah terbatas itu sailana gitu. Anu kumaha mahram teh jaman haram teh lamun tijat bapak, aki, terus kaluhut ka buyutna, kaljina uwana, terus pamangna, terus lamun ka anakna, anak incu gitu. Tuluy ayeuna lamun tijat pamajikan, sami pamajikan, indungna, berarti naon mitohanya. Tuluy ninina, terus ayeuna uyutna, anakna anak incu kasisina uang bibi, tah eta termasuk mahram gitu. Haram dikawin, matak ngaran mitoha mah saumur-umur walaupun geus pepegatan jeung pamajikanna, geus pepegatan jeung salakina ngaran mitoha angger mahram. Teu aya eureuna gitulah mitoha mah. Saperti ayeuna si A kawin ka si B, tak indung si B teh mahram, nya mahram karena samitoha haram dikawin. Ketika aya cerai jeung anakna tetep eta mah indung mah hukum mitoha anak teu batal wudu ge anak dia mah. Nya. Aya adina mah tadi teh lamun cerai jeung lanceukna
pisah lajengna menang kawin ka adina maot lajengna menang kawin ka adina ai kawin teu tetep teu bisa saja geus pisah geus 10 tahun bisa tetep hukumna itu hukum haram teu meunang dikawin kaninina sarua menang nu kanini digigir menang teu kawin kanini digigir kira-kira kawin kanini digigir menang teu jawabannya bung kawin kanini ini bung seueur anu salah kaprah keneh ngahatian mahron manya cenah mitahawat haram kamu temen kawin sanu kawin toha lain urusan lain kawin toha hukumna mahram gitu aja nah lajeng berarti kantun ke nomor ka-4 membatal wudu teh nyata naon ka-4 teh masuk kubulil adami ngarampa kubul anak Adam. Jadi beda antara masuk jeung lamsu. Ya. Masuk nyabak kubul anak Adam. Kubul jelema gitulah. Rek poho, rek yakin, rek ayeuna dipaksa batal. Salagi ngaranna masih disebut kubul eta batal kubul. Sanajan geus pegat tina aslina. Contoh aya jelema anu bobogohan teh potong dipagas potongnya agola di jalan boleh ibu-ibu rek berjamaah subuh ya naon itu aya juga dicokot di ya ibunya kieu naon ieu cek saurang teh disebut eta naon disebut ngaranna si bedul disebut ngaranna misalnya teh mah boga wudu batal sabab ngaranna disebut keneh tapi naon eta daging ieu mah teu batal kitu mah nya atau lalaki sarua lalaki ke alulin sekarang nya naon tuh aya popoe adi satempe tingali poe naon eta poe kitu misalnya poe menang ngeuretan naon ngaranna disebutkeun ngaranna kitu keneh batal eta nya terus saja geus pisah tina badan nya asal ayeuna ngaranna eta keneh hai susumia panjan sakila sebut keneh matak batal walaupun geus pisah tina badan ngarampana mah sanjan kembreng tadi teh sanjan budak keneh budak leutik rek mayit tetep batal tapi urusanna nyaeta jalma disebutna masuk kubulil adami jalma lamun lain jalma mah teu matak batal urang ayeuna boga wudu kenapa bujur hayam teu batal tinggal kocok we kitu kenapa bujur domba tinggal kocok we teu batal namanya dah lain jalma gitu tah mun di lalaki nu batal teh awas jami'un nafsil qodibi nyaeta dimulai bakang nepi ka helmna ka lalaki teh batal mun dirampa nya la matan butuh lain anet lain tempat jalina rambut bulu-bulu tapi batal eta mah henteu wal baidotani sareng dua log teu batal di dirampa teh lamun nanti ban sabu si kembar ayeuna boga wudu atel kanju teh atelnya digarok kanju teh mah teu batal kade tapi eta paralona mata ke karapa kade nya jadi log teu batal Pak sami istri oge ya lamun posisi keur nangtung kan si bibir dua dapat nya bibir dua dapat tah digampal luar kitu teu batal nya nu batal mah ketika eta rapat bibir muka jerona karampa eta batal itu nya kita ada puluh kata karagok sehingga lamun istri atel misalkannya atel hok dirampa luar nama teu batal kunaon ngarampana teh ya matak batal ngarampana teh ku bobodas dampal
tangan atawa bobodas dampal ramo. Ku ieu na ieu disebut bobodas teh ieu. Sanajan rupana kabeh bodas. Nya, kayak bodas tapi aya disebut bobodas teh dampal tangan dampal ramo. Tah ngabedakeunna pan ieu hideungna, ieu bobodasna sementara kulit kabeh bodas. Kumaha ngabedakeunna ieu tangan dua didapatkeun. Ieu didapatkeun. Kulit nu antel eta jero ngaranna. Mata batal eta nu antel. Kecuali jempol dibalikeun kieu. Jempol mata. Ya, lamun opat mak kieu jeung dapal kieu. Lamun jempol kieu. Tah nu kulit nu adem, kulit nu antel eta teh ngaranna bobodas. Jero eta mata batal mah. Sehingga lamun ayeuna urang ateul bobogaan, kieu keun yeuh. Gosok we kitu teu mata batal. Da teu tengahna teu jerona kitu nya. Lamun digosok tong tuh banget batal. Teu mata batal. Nya. Ngarampa naon ngarampa wahoro dia bisa paroninya al-mutakiyani kalau watina dua bibir itu bertemu mak badahuma wain akodo sareng jeung ngabatalkeun hulujuhu wa min dalika saat eta tina sapaina kubul lain ti bibir wae al badru bipatil badru kudon terang badru bu terang teu wahwa ajaran badrun teh kadeng badrun ku dalma bulan purnama badar lima kudon badrun bedana ya nya lamun badar ku dalma tolak badru teh mah bulan purnama ai badru kudon mah wahwa nyaeta lahmatun daging leutik bi alal paji luhureun paji aya daging enten saeutik cenah nangarana tah eta mata sarua ngarampa eta oge nya udah kita bahasa gitu aya daging saeutik sagede di luhureun paji tah gelap dinya eta badrun ngaranna wal kulpatu sareng kulup deui batal nya ngarampak kubur au hal kota duburihi atawa ngarampak bubuleut liang tai bubuleut nih anu kerot 25 teh kerot salawe eta nu batal luarna mah bujurna mah teu batal ya nah teu teh ilmu teh biasa teh bibati rohati ku dampal tangan au butuni lasobhi atawa dampal pirang-pirang ramo teh dapat tangan teh ieu teh dapat tangannya ieu dapat ramo ieu ngabedakeun teh teh tungkupeun kieu nya lamun jempol balikeun kieu tah eta nu adek eta teh dampal eta jero nu batal eta ai kudu kieu mah teu batal lamun ateul ieu kitu ku culuk kieu teu batal nya sabab luarna eta mah untuk jelas lah sing siang ting mudah-mudahan sia manfaatna mudah-mudahan sing aya maslahatna tiasa diamalkeun salajengna urang doakeun deui wargi urang anu teu damang doakeun sing engel damang tina panjawabna tiasa gabung jeung urang tiasa aju berjamaah subuh deui amin ya rabbal alamin al-fatihah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim